sabab tugas dewe nyaeta pikeun nyaksi kaayaan ieu alam boh hadena boh goreng ngan leuwih ti heula mun nyaksi diri sorangan lamun hirup loba teu nyaksian batur ripuh kana diri teu aya saya sakalimah oge anu fungsina keur ngatur diri batur. Apaan urang kurunya meureun ka anak pamajikan kudu ngatur ka anak pamajikan apaan keur urang kene ieu naon ari disebut dunya halus ya heuleung ge nyosok jero padahal ieu sumur oge teh jero moal biji cai nyaeta tempat anu pinuh ku romantika kahirupan tempat anu pinuh ku pangbibita jeung panyingseunna jadi pangnariweuh teh kabita jadi pangnariweuh teh sieun atawa hayang jeung mung wani jeung sieun aya disebut daerah tempat tenang tempat nyirnakeun diri nyirnakeun awak tempat nikmat tapi keur kumaha tempat balitungan ya nuatak dina loba dieu kade hirup teh dina pengabdian ka pangeran teh kudu mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita menggali inspirasi, menemukan cerita unik dan belajar hal-hal baru dari kisah pewayangan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak cerita selengkapnya berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Jangan dikakau saling lisan mekaten kungan tiga kahar pilihnya jauh cakap pilih wae muka semua kapi atur abdi buya semua kapi atur kaunyuk aang syukurnya diterima kedua leungkeun sajeun katuhu tuh ditunda dina hate sanubari pangbakti ilaing kanu jadi bapak syukur kali nanti eta anu aya naon ieu teh tansah diajar-ajar kumagi pansa kedap deui oge pandemian abdi teh ayo solusinya Pak solusinya ayo jalan keluar nama saya kajaba lintang tikul aya nu eleh selasa ini jadi wayahna cing nepi ka tuntas ilai nyaksian teh sabab tugas dewe nyaeta pikeun nyaksi kaayaan ieu alam boh hadena boh goreng ilmu ngan leuwih ti heula mun nyaksi diri sorangan lamun hirup loba teu nyaksian batur ripuh kana diri teu aya saya sakalimah oge anu fungsina keur ngatur diri batur. Apaan urang kurunya meureun ka anak pamajikan kudu ngatur ka anak pamajikan apaan keur urang kene nya ka batur keur urang kene ngewa ka batur keur urang kene sabab diri urang di dunya teh teu beda ti maledogkeun bal kana tembok balik deui ka diri sorangan cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade dua hade mulak goreng dua goreng
kasihan diri urang sorangan ya geus nepi ka permana pengabdian si lain boh ka negara boh ka agama dalamun dipapai mah deuleu loba keneh nyengsang tina pengabdian loba keneh miseuh tina ibadah sabab manusia pancen di alam dunia moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia aja pakikeun ibadah hari disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat iya naon ari disebut dunya ayo disebut dunya naon halus ya kalau ini josok jerok dia sumuro gitu jerok mau biji cai hari dunia teh pikiran si lain oh iya lupa tempo gunung sawah pare duit eta mah kapur kapurna dunia teh eta ai aslina mah dunia teh tempat riweuh nyaeta tempat anu pinuh ku romantika kahirupan tempat anu pinuh ku pangbibita jeung panyingsieuna jadi pangnariweuh teh kabita jadi pangnariweuh teh sieun atawa hayang jeung mung wani jeung sieun tempat riweuh dunya teh air disebut akhirat tempat tenang tempat nyirnakeun diri nyirnakeun awak jadi akhirat teh tempat nyirnakeun diri tempat nikmat tapi keur kumaha tempat balitungan ya akhirat teh hulu nuatak dina loba dieu kade hirup teh dina pengabdian ka pangeran teh kudu mulus ngan silakan jelema teh loba misleuk tina eta pengabdian loba lambat loba lalai kana pengabdian dulu punya siapa sabar ieu jiwa teh sok kabaud keneh ku haliah dunya lain ulah dulunya lupa bakal hirup teh dunya ya neangan dunya masih seperti orang hirup nek ribuan tahun tapi sih ingat yang hiji waktu udah bakal pinangih yang poe akhir anu hati poe pamungkas karena ditinggal ke Jawa maut tinggalan dengan kata dunia lain disebut maut naon lain disebut maut teh nyaeta awal tina kahirupan anu abadi awal tina kahirupan anu abadi lain disebut hirup aktivitas aktif jadi setiap aktif kudu produksi kudu boga karya kudu produksi aing
produksi teh guna ke kepentingan negara bangsa katut hirup beragama. Jadi hirup teh sih aya gunana keur balarea. Eta teh kateranganna mah we lunas tanpa uhum dinas. Jadi panghadena jelema teh nyaeta anu aya gunana keur balarea. Tak itu. Jadi hirup teh nyaeta perlu aktif. Anu aya gunana keur balarea. Nah, eta hirup si lain teh kitu nah cukup sorangan. Sararea dia menang batur. Baju menang batur di kaputna ku batur barang dahar si lain teu melapare. Anono teu melapare. Pada herang pada mengakan mah urang. Sabarana pun urang jelema anu geus milu andil ka si lain. Milu jeung kancing henteu menang saha batur tah. Oh jadi si orang di dunia mah kudu loba batur loba dulur tah gitu. Sing hareukeun beungeut si lain ka beungeut anu lian tur taprak dirajieun kahadean satiap loba dulur loba rezeki kitu. Oh mangpaatna ai. Si lain mah teu ningali kana positif jeung negatif. Lamun si kiai mah teh haram jeung halal. Kabeh oge sakur nu kateo mah kakeunaan ku haram jeung halal. Tah manusia anu nyampurnakeunana aya tina haram jadi halal. Tina haram jadi halal kumaha? Si lain lakan daging ata haram teu? Ya haram. Kumaha tuh? Masak heula dibeulung digoreng. Jadi halal. Itu. Eta gelas teh haram. Pecahkan beledokeun kana tarang batur. Oh nya. Lama pasti kumaha halal. Pakai minum. Ai haram teh teu meunang. Ulang minum si atah si lain. Itu biasa mah. Teh teu meunang bisi jadi penyakit mah tuh kita heula itu. Aya nu total haramna teu meunang sakaligus poh atah poh asa. Naon seperti babi. Ai babi haram teu sekelek. Ye kumaha teh? Bari lieur batur. Apan babi teh haram ceuk dewek henteu. Ieu nyesatkeun ieu. Ieu atuh ya api-api teh. Ieu kudu dikade kuing. Cing nawala silain kudu cerdas. Bagaimana babi halal? Tingali babi pencerong. Haram tuh. Itu, ada tuh haram babi mah. Kayak gitu menggunakan daging haram. Kayak gitu mah. Cing cerdas kan? Oh iya. Ya, mohon karton.
Gerape si lain ayeuna ngaheureuyan awewe. Tuluy nepi ka digadaba haram, haram. Puasa kan halal, kawin tak gitu. Oh iya, eta adalah alam anu pinuh romantika kehidupan teh. Iya ya Pak. Haramnya judi. Iya. Ceuk negara teu meunang, ceuk agama haram. Judi teh buktina ayeuna. Kurawa jeung Panawa akibat tina main dadu. Ayeuna can anggeus terang. Alah. Lain urang mah di mana-mana rugi ukur sorangan rakyat mah, tapi ieu mah pamimpin judi. Alah iya ya. Disoedan tukang channel mah rugi ukur pribadi nak ukur pupus gelas jeung keler. Tapi lamun disoedan letah pamimpin mata keramat kamale pemahan kalau temais teuleuh rakyat katarang syarat. Iya ya Pak. Pikir oh iya ya Pak. Sedengkeun hari tadi bangsat di mana-mana. Bangsat tuh bangsat tomorong makanya dihanap. Di luhur oge Pak. Mereka kan lembaga jeung lembaga teh silih baeudan. Antar lembaga. KPU ngabaeudan KMK. Di dinas pendidikan ngabaeudan ka lembaga naon gitu. Tukang newak ditewak, tukang hukum dihukum, tukang mariksa dipariksa, mafia pabalata, mafia birokrasi, mafia hukum, mafia pajak, mafia ideologi, jeung saja mana. Tombolo di luhur bangsa teh dihandap oge geus nyerep. Naon? Buktina raskin teu kabeh. Anu wawu we unggul jeung kawarayana. Jan duit gempa. Aing urang genteng hiji menang gede duit aing sapisan teu menang kita. Anu tolongan teh Pak. Wakil rakyat anu harares. Kumaha ieu meh jadi daeng nih ngapruk-aprukan ke kampung-kampung jeung ajak seuri. Anu berehan ongkoh aing geus ge dina porsi ngeun sulang cileung enakan palingeun. Janjina mah muluk kabeh. Sedangkan panai-rayan masih butuh janji, butuh bukti. Oh mau jalan lainnya maka desa jalan raga, jalan tahun-tahunan. Kenapa? Tanya, Pak Bejruk, ya kurang deh. Daya nanti hari, kuda deh, apa jadi kuda dulu tapi kucing hampir jadi berasa ku hanyir negeri di lapang kita segala pun kita ayah anu lepas ke Jawa tengah kucing aja musyakarat nu kegauran nu potong leumena ayah nu katemak leumena nu katemak
sukuna aya nu pegat beunga wah rupa-rupa jadi ngarobaan budak yatim teh Pak anu ditinggalkeun pae ku bapana di medan dana laga maot teh sarana pabalata Cinawala atau rumarana lalu ditinggalkan pae ku salakina nu mati tidak jurit pertanyaan medan dalangga hancur sudah tempur karena jangan bari teu aneh aneh kumaha ninggal jalma nu mararawan tapi angere teu jeung rupa saya ada wae anu ngagoloh gor getihna katempo pisan aya makupana aya nu kekerajaan Sakara geuning akibat perang teh ekonomi awet aya apung-apungan beujeuh anak-anak anu ngarora keneh sakur nu dilarang ku agama jeung dari agama omah ulah dilanggar sanajan sagede siki sasawi paribasana sumo kasalahan mah ulah diicip-icip tapi itu batu urang majelma seperti anjing buruk di jarian pae nanti nukur sama bilatungan tapi jelema masanya bati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang ya tak begituna mudah-mudahan bae cing jadi peringatan kayu panganten jalan istri kesaleuti karugelan tuang rama tuang ibu dimitinya polakeun sumi getak difikahkeun nuawi Allah ngawartosan oge jeung Allah moal kahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inun jeung bapa bra geulis kasep beber layar tarik jangkar parahu maju ka tengah lautan hidup bakal ngambang di sagara rumah tangga eta parahu ditunggangan teh ulah rokok ulah rapuh ulah ribu anggur sing repeh jeung rapih mun cai goreng jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapai samali samagya jeung satung nyawa hapunten ieu kata tangi nu kagandengan di wengi ieu oge pengguna jalan hapunten kaganggu tangtosna oge ieu teh aya widi di Bapak Camat Bapak Kapolsek Bapak Dandramil Bapak Lurah Bapak RT Bapak RW Bapak RK nya sesepuh ulama tokoh masyarakat tokoh pemuda sadayana anu paraseuh ngawidian karena lancarna ieu hiburan nuhun muga-muga eta kasayan teh jadi ibadah jadi mah seriwati sok ai seni mah tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas terus belajar targetnya belajar bukan rasa bisa nasa ada yang luruskan dewek tentang timur dakora ya dewek kerja kedeng-deri pernah ngelakon deh kerja kedeng-deri kita deh di kalubur pernah ay kahayang mah ya mudah-mudahan baik tidak sasasi siami urang oke kadayana sing biasa nguatkeun diri masing-masing dina pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayeuna kene bersihkeun mana qad aflaha man jaka. Jadi hak didinya domirna kana hate. Jadi bagja pisan ke jelema anu geus ngabersihkeun hatena. Tah kitu nya. Garang-garang jelema anu bersih hate mapan wah segala rupa bakal lancar contohnya mobil sanajan mobil mahal 10 miliar hargana tapi laton nak cocokan iku bersih detik pasti bakal mogok bakal gerejet
Luari bersih ke mana? Jadi nak kene sok minta diampura atau akang kasadayana. Boka seniman-seniwatina, boka dulu-dulu waya di dieu. Pilih tetepang deui, dia yeuna dugi ka sasi siam. Boh tina perantawisan kaset, VCD, radio, TV. Pilih aya nu kasinggung kolmu kagebrak mana. Hapunten tina lahirna sareng batina, tina sareng pihak kalpatan heula jelema kalau teh. Aing ngaranna jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangga tempat kalelepatan samenikdati saja merubah janji sore panrajin terka pakai isu. Hapunten urang sadayananya sarombongan. Tapi itu dia akan saparakan saya mudah-mudahan kapayun dia sentapalkeun deui ya. Amin. Tapi itu rupina dia akan saparakan saya bilih ngaganggu kana waktos. Ya, ayo akal. Ya. Urang neraskeun lalampahan. Ayo. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga dari sepenggal cerita yang singkat tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.